Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Masih kena ngagoler tacan ngonial hudang nu aya di jero tepas imah Ki Hambaraka jeung Manintin anu ngabandugan kana lumangsungna kajadian tarung tawuran. Perhatianana harita leuwih dipuseurekeun kana tarungna Ki Warangkas kayu nanang bule. Narangtung ngarendeng di jero tepas imah harita Manintin anu nyarita. Kenteng aku sekali kebenangan ku panarajangna Kakang Warangkas. Eta sinang bule teh langsung rubuh geningan Kakang Baraka. Amoy, tang waka boga anggapan sinang bule geus ele jajaten ti. Sabab ke dewek mah masih boga pikiran rangkepan. Lawan teuing tin euy. Eta sinang bule teh incuna sirawing. Amoy, cek beja ti salah seorang anggota barisan Warangkas Jaya mah sinang bule teh boga kakuatan ilmu simpenan. Amoy, dengkeun eta sinang bule teh diperhatikeun ku dewek can ngagunakeun ilmu simpenanana. Amoy, malah dewek jadi boga pamikiran saupamana nepikeun ka Ki Warangkas anu kadese da urang kudu ngalakukeun tindakan teh euy. Nah ngalakukeun tindakan kumaha kitu maksud Kakang Baraka teh? Bet asa piraku Kakang Warangkas kudu eleh jajaten ku sinang bule. Asa pamohalan cek abdi mah Kang Baraka. Amoy. Heuh cek dewek teh saupamana ieu mantin. Saupamana tindakan anu kudu dilakukan ku urang teh nyatana kudu ngaloloskeun diri ti ieu patempatan. Ayeuna teh dewek geus badami jeung Mbah Rangkebong anu pamikiran sarua jeung dewek. Sabab Mbah Rangkebong boga tanggung jawab kudu mikeun rahasia catatan ilmu dangiang panglebur sukma anu dijejemkeun ku Ki Warangkas euy. Jadi aya ceuk Mbah Rangkebong mah eta catatan rahasia teh kudu dibikeun ka si Habuk. Ka si Habuk ni euy, amoy. Engke ge si Mbah Rangkebong bakal datang ka dieu. Aduh dewek beuyeut euy pura. Hayang nyaksian tarung tandingan sinang bule lawan Ki Warangkas engke euy. Amoy. Manintin masih kena penasaran siga nama harita terus nyarita deui. Tapi ahli sekentin mah sanajan beuna sinang bule boga kakuatan ilmu simpenan, tetep moal mampu ngimbangan kahebatan kakuatan ilmu lintang panumbing jagat mah. Da kabandungan ku urang oge ku kakuatan eta ilmu Kakang Warangkas bisa ngawasa dunya kajewaran. Jadi asa terpercaya ke entin mada menang bule anu bakal unggul Kang Baraka. Aw. Amoy. Cek dewek ke entin. Apan cek dewek ke saupamana. Ya mah saupamana. Ayeuna teh Bagus tong ngomong wae tuh perhatikeun. Ki Warangkas masih kena ngadaguan sinang bule. Bisa henteu nangoneal di hudang pikeun nuliskeun tarungna. Apoe.
keur ngumal caritaan ka silang boleh. Perhatikan Ki Hambaraka jeung Manintin musirkeun perhatian anak karena lumangsungna tarung tandingan nang bule ngayunan Ki Warangkas. Harita Ki Warangkas keur ngumbar keneh caritanana. Hai belakang si lain kalah kuma oge lain tandingan dewek lang bule. Geus bisa dipastikan si lain bakal modal kulengan dewek sede. Tong boroning si lain anu jadi incuna sok sanajan si Rawing oge aki si lain bakal modal sia talu ngalawanan dewek mah. Si Rawing anu dina waktu keur makalangan kasohor malah cenah-can aya anu mampu mapakan kana ajen pangartina. Ke dewek maweuna naonan eta si Rawing teh belakang. Jadi si laing nang boleh kitu deui si Rawing aki si laing jeung kulawarga anu sejena teu beda ti anjing budug di jarian deuleu anu bakal ditumpul ludeskeun ku dewek. Belakang nang boleh anu keur ngagoler can disakonial hudang. Barang ngadenge caritaan ti Ki Warangkas anu geus ngahina ka dirina jeung ka si Rawing anu jadi akina kitu deui ka kulawargana. Harita nang pulih jadi muncak amarahna baraya ngajadikeun kaluar kakuatan puncakna marangan kana parobahan kaya dirina. Harita nang boleh ngacrelat ngoredat hudang di barangan ku parobahan kaya dirina. Bukna anu beureum jadi rancung jarocong heuras kawas-kawat. Sorot panona jadi semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Ningali parobahan kayaan diri nalang bule, harita Ki Warangkas jadi kageteun oge. Malah rada ngageter hatena. Salila maneh nama kalangan tepikeun kabisa ngawas sadunya kajawaraan. Kakarek harita ningali keanehan anu saperti kitu. Nang bule dina karakterna akibuana ireng harita. Sikap jeung caritana jadi kasar. Neuteub seukeut ka Ki Warangkas betus nyarita. Maneh montong abatos sangeunahna sia goblok. Ngahina ka aki aing jeung kulawarga sia Warangkas. Make jeung nyebutkeun kawas anjing di beruar sagarupa anjir eta teh penghinaan goblok. Anu puguh mah maneh lain rajana Jawara tapi rajana ajag anu hina jeung eueuh hargaan anu kabeukina ngahakan bangke. Entong wakat talu ngalawanan si Rawing aki aing maneh masya Warangkas oplok taru ngalawanan aing ge maneh cantang teu meunang sia. Dasar si Warangkas si goleng sobat. Ki Warangkas puguwe jadi bedah oge amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caritan tinang boleh anu saperti kitu. Langsung Ki Warangkas minta ditarajang deui ku anu jilawan. Kurang ajar. Ablak. Si lain wani ngahina ka dewek sia nang boleh. Ke dewek moal make kudu kaget pedah ningali kayan parobahan diri si lain. Hasok sia maju deui narajang. Tarajang dewek sedang bule. Gunakeun deui sia kakuatan panarajang anu panghebatna. Jadi aing kudu maju narajang deui aki-aki wawalak. Heueuh sia ku aing bakal dicumponan eta kahayang maneh. Dasar Warangkas si pura belakok anu kabeukina bakok. Montong kaduhung sia kurang ajar
mun maneh anu bakal nampuyak kebenangan ku Panarajang aing. Tadah sia. Hayeun. Jorema Cidung nang bule anu ngagunakeun kakuatan puncakna harita majuna Rajang. Kiwarangkas ngagerakeun deui leungeun katuhuna terus ditujukeun ka lebah nang bule bari nyarita semua gero. Roboh silaing nang bule. Rasakeun sia. Lintang padu maling jagat. Dengan katuh Kiwarangkas keluar geteran kekuatan anu nyurubuk maju rek nemrag kana badan nang bule anu haritakeun ngaculat teu napa kana lemah. Nang bule ngagerakeun dengan katuhuna. Tina leungeun katuhuna keluar geteran kekuatan anu bapak geteran kekuatan anu datang. Bantokan dua geteran kekuatan nimbulkeun sora anu ngapledag. Bedak gas curalit nang boleh harita ngacuralit ka tukang sababaraha jumpali terus napa kana lemah sedengkeun Kiwarangkas harita ngajerje ka tukang tapi gancang mancukeun tangtunganna deui. Kiwarangkas terung rada kageteun oge sabab nang boleh mampu ngimbangan kekuatan Panarajangna. Padahal saila ieu satiap payunan lawan cukup sakalina Rajang anu jadi lawan bisa dirubuhkeun. Sedengkeun nang boleh harita nyelang ngareret ka lebah tempat tumangsungna talung tawuran. Katingali Rasanti jeung Sandika masih keneh keur ngayonan 4 urang lawana. Kitu deui ayu manganti anu ngayonan 3 urang lawan masih mampu ngimbangan Panarajang anu jilawan. Sedengkeun Kibuyut Debleng anu tarung ngayonan Mbah Segarawa harita aya di pihak anu menang angin. Sabab Mbah Segarawa ukur bisa ngagunakeun ilmu banyu beku can bisa ngagunakeun ilmu hasta lambitan sabab Kibuyut Debleng terus ngarangsek ku Panarajangna teu mereka sempetan pikeun ngagunakeun eta ilmu. Nang bule rada tenang hatena. Sabab sok sanajan pihak lawan jumlahna leuwih loba tapi ti pihak barisan Darmayuda tacan aya anu jadi korban. Nang boleh merhatikeun deui anu jeung lawan betus nyarita. Sugan aing teh heueuh we kakuatan ilmu maneh teh hebat sia. Warangkas kararas. Anu matak ceuk aing ge tong waka ngaheulakeun ngomong sia goblok. Kabuktian aing ayeuna bisa keneh nangtung. Hasok rek kumaha ayeuna ketak mah anjir. Teu jagor ngacolor jadi batagor sia. Lalawana teuing sok si hayang ngacolor karek nyaho sia. Bayakak. Si laing montong waka boga anggapan geus meunang angin sia nang bule. Budak edan beda mampu ngimbangan kekuatan Panarajang dewek sia. Dewek tadi Panarajang dewek kakarek ngagunakeun saparapat bagian sia. Mangsa dewek leuwih ngalonjatkeun kekuatan Panarajang, mangka si lain bisa dipasikeun bakal ngababatang jadi bugang sia. Jadi hayang seuring ngadegena ge didengene ku yang bujur anjir. Manggeus montong loba omon-omon ceuk aing oge sawarangkas. Maneh mah geus bongkotan kawas kieu kalah katerus-terusan nyeun dosa kasasama lain insaf. Lain minta tobat sagoblog. Hirupkeun mah saenang-enang seteh. Mana geus korot. Hayo we ngagugulung ka teu ceulegan. Hayang untung bari ngalugikeun batur. Hayang senang bari yang salakeun anu sejen.
anu mata geus mejeun aku aing dieureunkeun jadi rajana ajag teh Sawarangkas. Ki Warangkas murang langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun satengah bagian kakuatan ilmu lintang Panumaling Jagat. Nang bule budak edan hasok si laing maju dina rajang sia. Udewek bakal dibuktikan kejadian tadi. Si lain bisa ngimbangan kekuatan dewek. Eta saukur kebenaran sia. Beak. Sakali ieu mah si lain bakal kejadian. Si lain nyangkir jadi bangke. Kena ku panajang dewek sadang bule. Ieu mah hantem buktikeun buktoskeun sia aki-aki kararas. Lain aing anu jadi bangke anu puguh mah maneh bakal eureun jadi jelema anjir. Ku aing ayeuna di tarajang desa. Bisa hoyong kauninga mah sia aki-aki bokotan. Ki Warangkas edan. Hea! Lewat silung nang boleh maju dina rajang. Ki Warangkas ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero. Dasakeun sia nang boleh kurang ajar. Roboh sia lintang Panumaling Jagat. Sarita keluar getaran kekuatan anu nyurubuk maju rek nembrang badan lawan. Nang boleh ngagerakeun sapasang leungeunna kaluar getaran kekuatan anu saterusna eta getaran mapa getaran kekuatan nu lawan. Bantrokan dua getaran kekuatan harita lumangsung nimbulkeun sorang abledag anu wis taripatan tadi. Hus bedak das. Balukar tina bantrokan eta dua getaran kekuatan ngajadi kenang bule ngabangki menurut tukang Tiulengka. Ki Warangkas ge ngadalig legbun ulur Tiulengka. Medina waktu anu bareng duanana pada marancu ke ditangtunganana. Ki Warangkas kageteun wae sabab nang bule tetela masih keneh mampu nimbangan kekuatan Panarajang. Alam jala boga kekuatan dana haon cenah si wawalak dia. Aing geus ngagunakeun setengah bagian kekuatan ilmu lintang Panumaling Jagat. Tapi sidang boleh masih keneh tetep bisa ngimbanganana. Aduh. Detela bener oge. Bejangeunana sinang boleh boga kemampuan ilmu silat anu hebat teh. Saguna mah awak sinang boleh papulisat ditembrak ku getaran kekuatan Panajang aing. Tapi asa biraku aing kudu eleh jajaten ku budak kamari sore ieu. Sedengkeun nang boleh harita keur mikiran cara sangkan Ki Warangkas daekeun diajakan tarung tandingan. Anu tarung tawuran dieureunkeun ngabandungan lumangsungna tarung tandingan. Ku cara kitu moal loba anu jadi korban ti dua pihak barisan. Sabab mun Ki Warangkas bisa diungkulan ajen pangartina, mangka anggota barisan Warangkas Jaya bakal leungit sumangat tempurna pikeun neruskeun tarung tawuranana. Kitu ceuk pamikiran nang bule dina waktu harita. Kajurung kurasa panasaran harita Ki Warangkas saega di diri. Pikeun neruskeun tarungna. Tapi ngarobah cara tarungna rek maju narajang langsung pikeun libankeun palajangna kana anggota badan lawan. Ngagunakeun 3/4 bagian ilmu pangenteng badana. Jeung 3/4 bagian kekuatan ilmu lintang Panumaling Jagat.
sedeng kenang boleh harita masih terus mapanas anu jilawan ku sikap jeung caritadana. Nya cek aing oge naon Syah Warangkas si Kalaras. Teu kabuktian omon-omon maneh teh geuning anjir. Kabuktian aing masih kene buncelik can jadi bangke. Omon-omon we kawas rangu sia anu matak tong anggap enteng pedah aing budak kene. Ingku si Rawing dilawan. Rek kumaha bisa menang sia Ki Warangkas Kalaras. Geus waktuna maneh eureun jeung Raja Ajag teh sia. Damun heueuh ge maneh rajana Jawara kuduna nyatria anjir. Tarung tandingan jeung aing mah teu kudu ngalibatkeun anu sejen. Dasar kolot bedegong. Beak silain montongnya capek kamana karap sedang bule kurang ajar sia. Eueuh jadi tuna dewek anu ngawasa dunya kajawaran kudu aya jajaten ku budak kamari sore. Urang teruskeun satarungna lintang panumaling jagat. Sorelat silong Ki Warangkas harita anu maju narajang. Nah boleh ngimbangan anu jilawan harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapiluhna. Sorelat buah jirimting sorelat teu beda ti kalangkang anu silih samer pikeun ngasupkeun panarajangna. Ilmu pangenteng badan anu digunakeun sapiluhna kunang bule ngajadikeun satiap panarajang Ki Warangkas anu ngandung geteran kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat taya anu bisa kena karena anggota badan lawan. Sauki pirat plus hari tanang boleh lain wae bisa nyingkahan panarajang lawan tapi dini hija kesempatan anu hade hari tanang boleh bisa ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Jorelat hiuk cebrot deh jaya sagoblong. Ki Warangkas ngagero bari nahan kanyeri terus ngadalig deug mundur ka tukang sababaraha lengka. Nang boleh maju datang tunganana. Nore kabinasakeun lawan teh kabeunangan ku panarajang geuningan Warangkas. Teu balik kawasain kolot kalakah omon-omon we diheulakeun. Ku aing jadi kahati ayeuna mah. Maneh jelaskeun eleh jajaten ku aing sia. Anu matak mung tarung tandingan. Teu kudu ngalibatkeun tarung-tawuran oge. Bener teu? Raja Jawara nanahaon anu kitu patut anjir. Ari teu wani tarung tandingan mah. Ki Warangkas ngatureng hapan napasna beuki nambahan kakagetna sabab kalah ka manehna anu kabeunangan ku panarajang nu jadi lawan. Ki Warangkas teu malire kana carita nang bule. Harita saga diri pikeun neruskeun tarungna bari ngomong dina jero hatena. Aing ripuh aja. Tadi aing kabeunangan ku panarajang sabab kacepatan gerak sinang bule. Memang leuwih ogoh. Ayeuna aing kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinu namun kaya kimah. Dibarengan jeung 3/4 bagian kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Kangarana ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinu mah. Sinang bule anu bakal kabeunangan ku panarajang aing rasakeun sia. Rasakeun sadang bule. Jadi kalakang ngahulang kawas kitu siga nu bingung maneh mah. Tarung teh Warangkas kunaon sih boga hutang ka Bang Emok. Nu madak anjing hirup teh tong dibeberatan ku loba hutang atuh teh.
jadi karena gawe tuh balik hulang-hulang we pagawean teh anu matak tong hayang disebut Rajana Jawara atuh anjir geus ngawasalunya kajawaraan ari mung diajakan tahun tandingan mah kudu nama mun heueuh maneh Rajana Jawara barisan Walangkas Jaya eureun keun sina tarung tawuran pihak aing geus sarua rek dieureunkeun sina ngalalajuanan we tarung tandingan aing jeung maneh sia Walangkas si leutik burih macing maneh masya ngalana we kolot jago omon-omon diheulakeun alah montong loba omong sada bule tarung tacan anggeus deui sia dewek masih kene sanggup pikeun ngabinasakeun si lain sok atuh tada sia lintang panu maling jagat lewat silung Ki Warangkas maju dina rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna dibarengan ku 3/4 bagian kakuatan ilmu lintang panu maling jagat nang boleh ngimbangan anu jilawan 2 jirinting cerat dewe teu beda ti kalangkang anu Sri Samer masing-masing hayang bisa ngasupkeun panarajangna kanu jilawan dina hiji kasempatan anu luar dugaan lawan harita Ki Warangkas bisa nipankeun panarajang sapasang leungeunna anu pilih gengking hantem kana dadalawan jorewat sakeus tekeus nyeri anjir nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah jengkang gebut Ki Warangkas mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun lawan nu geus dirubuhkeun harita Ki Warangkas bumbar kasuka hatena belak sakumaha hebatna kemampuan si lain tetep moal mampu si lain ngimbangan ajen banget dewek nang boleh kurang ajar kalah kumaha oge si lain tetep bakal binasa ku leungeun dewek sada boleh geus beres merenan si lain kakarek engke nyusulake si lain si Rawing jeung kulawargana ditumpul ludeskeun ku dewek masia cukup usakai dewek dibanteun panarajang bangka si lain bakal binasa sana boleh belakok nang bule anu keur ngagolel harita ngajenge ting pelentrangna pakarang disusul ku sora anu ting kelonahan ka nyeri alatan kabenangan ku panarajang lawan nang bule girig dina hatena kudu bisa tarung tandingan kabenangan ku panarajang lawan anu taring-taringan dieureunkeun sakumaha anu geus dicaritakeun ka Ki Warangkas sabab ku cara kitu tangtu moal bisa atau malah bateing anu jadi korban tapi carita nang boleh anu ngandung panglelewa jeung panghinaan tetela taya pangaruhna keur Ki Warangkas nolak kana pangajak nang boleh pikeun tarung tandingan eta nu ngajadikeun nang boleh bangun dina waktu bingung dina waktu harita waktu nang boleh geus rek model hudang harita ngadadak ngadenge sorasi Rawing anu jadi akina aya carana apanan mun hayang tarung tandingan ngalawan Ki Warangkas mah carana kudu leuwih deuleuh dicaritakeun ngeunaan rahasia pribadina Ki Warangkas waktu keur ngora abanyan mah kungsi ngakaya anu jadi indung bapana dibeakeun pakaya dipake rucah ka awewe
tepikan kahina inung bapa nagering parna tepikan katiladunya apa nanti saukur kitu adina nu awewe tepikan kakak kandungan alatan dipaksa pirusa kumanehna na anu akhirna tepikan kabunuh diri jadi mun geus dicaritakeun rahasia pribadina waktu keun ora kakarek ditantang tarung tandingan apanan tak anu dilakukan ku hidup tenang malah aya hiji ngeunaan ti kelemahan Ki Warangkas ngayakeun dina ngalakukeun panrajang atau upayakeun dina ngalakukeun panrajang gunakeun culukatuhuna kudu bisa nembus kana bujana Ki Warangkas bujana kitu kakara bakal bisa ngungkulan anu dilawana apanya cukup sakitu we Ki Aki mahna sora Sirawing geus teu kadenge deui nang boleh can wakangoneal hudang masih keneh nyatat dina ingetanana caitan Sirawing anu jadi atina sedengkeun Ki Warangkas harita keur nyelang merhatikeun lumangsungna talung taburan waktu merhatikeun talungna Mbah Segarawa anu ngayunan Ki Debleng katingali Mbah Segarawa geus sababaraha kali kabeunangan ku panarajang anu jilawan ningali kalebah Rasanti jeung Sandika anu tadina dihurup ku opatan harita lawanangan kali tinggal duaan anu can dirubuhkeun barang merhatikeun kalebah si Banteng Wulung katingali lawana kali tinggal duaan nilai kalebah Rasanti jeung Sandika anu tadina dihurup ku opatan harita lawanangan kali tinggal duaan anu can dirubuhkeun barang merhatikeun kalebah si Banteng Wulung katingali lawana kali tinggal duaan deui anu duaan geus cing haragung nahan kanyeri kabeunangan ku babukan ruyung gedena si Banteng Wulung barang Ki Warangkas ngarele ka tempat rubuh nanang bule harita jadi kageteun ningali nang bule ngoneal hudang terus cengkat nangtung dina kayan anu teu sakala-kala bari merhatikeun anu jilawan harita Ki Warangkas ngomong dina jol hatena caya tahan si nang bule benar-benar hebat si bawalak deh aduh kangaranan geus kabeunangan ku panarajang aing sakuduna si nang bule teh bakal nyadangan tatu di jero anu parna tapi kaya si nang bule bangun anu teu sakara-kara alah hanya kalau eueuh si Hawuk tepikeun kaina can balik kene si Hawuk cacakan mun aya si Hawuk mah aing bisa maju babarengan ngelawanan si nang bule bisa dipastikan geus semua make kudu lila ngabinasiekeun si nang bule mah lamun dihuruk kuduan kanyataan di singhareupan bener-bener di luar dugaan aing beyakok Ki Warangkas masih kene ngerasa hanyeluh sabab si Jagal Hawuk can aya datang kene cacakan mun si Jagal Hawuk mah pikeun ngabinasakeun si nang bule bisa maju babarengan sakumaha hebatna ilmu silat tingkat tinggi nang bule tangtu moal mampu ngimbangan mun capikeun ka kudu ngayunan Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk anu sarua padami banda kakuatan ilmu lintang panumaling jagat sedengkeun nang bule ngarasa percaya diri sanggeus tengah denge caitan Sirawing anu jadi akina harita